Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para guru-guru, para asatid anu sami hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu, bapak, tamu undangan, hadirin samudayana, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge keresana pun lanjut anu sejak nohonan panggilan Allah, pamudah-mudahan anjeunna dipaparinan kasehatan, dipaparinan kalancaran, tiasa uwih deui kalemburna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tipayun puji syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat miwassalam mugia kadinjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mandar isukan diomil jaza urang sadayana kening syafaatna oge diangkeun janten umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu bapak hadirin samudayana tipayun pun lanceuk teh jalmi biasa. Mungkin tiap dinten sareng tatang imah patepan dina cariosanana, mungkin dina majelis taklim aya jamaah anu ngaraos manahna raheut ku ucapanana atana piku tingkah paripolahna sanes kantena, maka dina danget ieu pisan da anjeunna hoyong mulus, hoyong lancar ngalaksanakeun ibadah hajina tanpa aya ridho ti bapak ibu sadayana seueur ganjelanana di ditu. Numawi pribados atas namipun lanceuk wangkin ayeuna keneh nyuhunkeun dihapunten bade ngapunten sadayana. Alhamdulillah. Sami pun lanceuk di manusia biasa sok barang tuang. Bilih dina tuang leueutna kantos nganyang, kantos silaturahim ka ibu bapak, aya nu dituang anu dileueut. Boh pilih nalika tuang eta dileueut dituang, pribumina teu ngaraos tu geunah manahna. Kitu sehingga nimbulkeun rasa anu teu raos ku sikap pun lanceuk. Maka dangat ieu pisan anjeunna nyuhunkeun dihalalkeun tina sanes kanten tuang leueuteunana bade dihalalkeun sadayana. Alhamdulillah. Insyaallah parantos diridokeun, dihalalkeun, mudah-mudahan janten cukang lantaran lancar beres pelaksanaan hajina. Amin ya Allah ya Rabbal. Kayak teracan anjeunna sareng bojona mah sami kedah silih ridokeun sareng putrana kitu. Gimana mah sareng jamaah kumpul. Dan jamaah haji kamari aya nu angkat tiprak dugi ka Mekah pase aja pamajikanna teh dugi ka uwi jeung jamaah mah tos beres, mung eta suami istri pase di ditu teh kitu. Janten masalah ageung di ditu mah we sami kedah silih hidokeun sanes kantena kitu. Mudah-mudahan anjeunna tiasa silih istihlal
istirdo. Amin ya Allah ya Rabbal. Para ibu hadirin jamaah samudayana, anjeunna alhamdulillah dina taun ieu bade nohonan panggilan Allah. Saha jalmi anu harta bandana gaduh aya saongkoseun boh aya duaeun tapi teu angkat bae. Mobil gaduh, motor gaduh, kebon gaduh, bumi kaetang rada alus, maka jual mobil, jual motor, imah dijual satengah. Lamun teu kitu teras maot ibu teh bapak teh kumaha pas bade ka alam kubur keur digarotong Rabbir ji'un Gusti balikeun deui abdi la'ali an amal soleh abdi rek hajian heula kitu tah. Naudzubillahi min etang sanes kanten milik kurang suami istri etang sadaya. Da wajib haji mah sanes wajib duaan saurang wajibna teh. Mantak pun bapak almarhum dipayun teras pun ibu di bubar teh kitu da masing-masing amal mah moal babarengan kecil akan amal mah masing-masing kitu. Beres ulah bika urang hanja kalau isukan di yaumil kiamah. Insyaallah pun lajeng dinten Salasa angkatna sonten kade kapun lanceuk da sok sanaos tos ka ditu eta mah umroh. Ilmu haji mah jigana can terangeun. Simpen alhamdulillah tos 2 kali pelaksanaan teh hajian teh. Kan ulah disebut 2 kali da awal. Tamu Allah mah memeh ngalengkahkeun sampean teh kudu beradab. Teu kawas norek ka Jakarta. Tata kramana luar biasa ka Allah mah. Sapertos urang bade ka masjid. Osok mekel ka masjid tuangeun tara. Da bade ka saha urang teh? Bade ka Allah. Cek dina kitab kade ieu pun lanceuk tong ngurus dahareun tong nguruskeun bekel moal kabawa ka akhirat ieu. Cek kitab Ihya mah moal ka bekel jangan mekel suruneng jangan mekel pula geus aya ku Allah disuguhan agenan sanes ku jalma. Mantak lamun masih kene mikirkeun dahareun jang pi bekel itu geus termasuk mikirkeun dunia. Mantak lapad labaik geus teu berlaku. Pan kaluar ti teh labaik hartosna siap abdi Allah nohonan panggilan Allah bade nohonan Allah sanes bade ka makhluk sanes kanten nu aya dina manah piceun urusan dunia mah. Budak di lemur pohokkeun bisi boga motor kade ujang ulah dipake motor eta mah geus moal bener hajian ageuna. Leungitkeun hartina labay teh tajarub dina hate kosongkeun iwati meles ka Gusti Allah. Kade bilih kumaha pasantren tong diingetan. Kumaha budak tong diemutan rek hajian mah. Sanes kanten. Itu mari upami teu tajarub berarti maneh mah sanes karena Allah. Masih keneh mawa akdar dina hate teh atas males. Mantak nalika prak ihram bobojoh HP mending keneh paehan dugi ka tahallul. Itu kan sana teh berangkat di bumi kade cek hadis. Man kharaja min baitihi ilal haji awil mu'tamar pamata dianturkeun ti dieu ka mana ka ayo. Ti dieu mah salamet ka ti salak teh. Ka Jakartana bosna kana naon tah? Kana jurang. Maot sadaya. Tos haji teh can tos.
saja mah anu keluar ti bumina teras di perjalanan maot rek haji rek umroh ajarallahu ajrol haji wal mu'tamar ila yaumil kiamah pahala ngocor nepi ka poe kiamah sanajan anya tos dina pakuburan teras pahala haji ngocor bunga kulawarga lamun boga indung bapak angkat haji cilaka di jalan bunga geus puguh surga jaminanna pahala ngocor da aya nu kunantut rek berangkat haji sieun maot di ditu ek di ongkosan ek di berangkatkeun sieun maot di ditu teu katumpulan ku kulawarga tak bodoh ka cita di ditu mah ece ditumpulan ku malaikat ari di lemu ditumpulan ku saha mending ku malaikat mending ku kulawarga saha nanti kita ke arah ini kita ke Mekah berada laptan jaminan ti Allah saw Rasulullah paman waman mata fi ahadil haramain saja manumot di Mekah tapi di Madinah lam yuhsab moal dihisab kilat khulil jannah mangga karusup ka surga teh dah ka surga cik pada teu yang rumah keluarga geus jelas surga di masieun maot di Mekah sieun maot di Madinah karunya ting justru di kuburanana anjeunna wah bergejolak sabab cek tadi teh Rabbi rjiun gusi balikeun deui pasti kitu tapi nu maot di ditu insyaallah tos jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat tos jelas ulah sieun da geus lillah walillah yang lana si hijul bait tos lillah teu ngemutkeun naon deui rek cilaka mangga teh teuing rek beres salamet mangga teh urang mah tos dina canggeuman Allah ulah mikirkeun naon pentingna mah berangkat ka ditu mah geus hilapkeun rek ka Allah muncul natau nasok marek suluk urang teh menyang suluk mikirkeun keneh dahareun tos melas mulus ka Gusti gitu naik kana kapal berangkat upami berangkat na melewati waktu sholat ya dina pesawat sholatna kumaha simkuring mah kamari simkuring teteh terus pun bojo sakursi pas pada ihram dina kapal pantai cai jang abdas karena kursi diusapkeun tayamum coba lamun teu dipelajari bab tayamum riweuh kitu kumaha salat ada kursi salat tak dihormati waktu itu ada dina pesawat can berlaku di dinya mah hukum dina haji teh dasar Allah famang faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj tilu tah eta make kos ihram berangkat dugi ka pamik hajadah ke Madinah heula dina kitab mah Imam Nawawi ngarang kitab bab manasik haji namina al-idhah fi manasikil haji datang teh jamaah teh kudu kajarwal heula dari jarwal mah aya bir tua sumur tua namina didinya alus heula ngareut jamaah haji teh pami dina on asa teh beus oge sumping jamaah teh kudu dibelah kaler di tempat anu handap leres ti Jeddah eta mutos aturan sehingga kita mah sapertos kitu beres duit ka ditu siap pelaksanaanana kade sabab jeung eta kitab jutaan jamaah anu ngalaksanakeun manasik teu ditarima hajina ku sabab teu nincak Jabal Sofa kudu singkat dicak tos di halangan ku pagar kaca di simulna kapungkur teu acan mantap biasa naik heula di Jabal teh dinya teh da cek kita beta loba haji anu teu nincak Jabal eta teu ditarima hajina salian ongkosna ratusan juta pelaksana capek leuseuh tetep teu ditarima kaping 8
kaping salapan tos ihram di Mekah teh di hotel teh di pantok da geus melanggar ihram mantap di Indonesia mah syariah haji tamatu mari lewat batas mikot teu ihram akhirnya melanggar tos melanggar tah kana batas mantap memeh datang kali itu geus dipentanjang meuli domana ti dieu kudu dibayar ku getih haji mah tah sanes kuna ku getih haji mamayar lagena dam namina getih siap umroh ihram begitu ibak adu sunat terus dianggok kain ihram minyakan ami seungit sabab salapan 10 munggu dinten bade tahallul bade tawaf ifadah gitu imah hajian sanes umrohnya itu sebalang pertama wengi pertama batu lebaran urang mah ka haram tawaf ifadah sareng sagenya tahallul awal gitu tos ihram kade bade minyaknya sok mana ihram manehnya teras salat 2 rakaat di biasana asup di hotel eta teras nawaitul hajja wa umrah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala beres kurang tos kawas salat mah Allahu akbar tos kudu siap-siap sabab selama ihram lamun wani melanggar paharaman ihram geus lain mabrur ari mabrur teh pelaksanaan ti ihram nepi ka tahallul beres eta mabrur ari makbul di Indonesia na koret teu haji namun koret teu makbul baca kitabna koret teu makbul makanya sebenarnya ulah sok gagapah haji koret ke haji geus doraka tah koret haji geus doraka berarti melecehkan kana datiah manehna sebagai haji tos teu makbul mungkin tina pelaksanaan teu mabrur hiji tos ihram surah Allah pala ropasa tong ropas kullu maksiatin qauliyatin aw fi'liyatin kanat sabiratin aw kabiratin itu ropas dina pesawat ningali bidadari pramugari eta malih ropas da can ihram aya jengan nanya mertelakeun ropas sareng pesawat ningali lain ropas eta mah can ihram jadi can maca kitab idoh kan hayang bebab haji nepi ka beres tuntas meser kitab idoh baca nepi kanu dibahas ku Imam Nawawi tong sieun ku ongkos 200 juta ku Allah dilipat ganakeun gentosna 700 kali lipat sieun fakir tas haja teh pasti fakir sieun miskin tas haja teh pasti miskin kumaha keyakinan urang kade ulah ropas kullu maksiatin qauliyah fi'liyah qauliyah ulah sok sesentak ka batur di itu mah urang kageren ku batur holotot ngobrol ulah cicing pantos lillah urang mah keur ku Allah bisi ku batur ku Allah hakikatna rek sobar moal saur Imam Azhari sareng Ibnu Abbas ropas teh aljima'u maksudna jadi muqaddimah mah teu kaasup keur ihram nyium pamajikan sanes ropas tapi jima ropas masuk Ibnu Abbas Ibnu Umar kawalna gitu jantan bab nepi ka nyium nangkep sanes kanten dibahas mana ropas mana sanes ropas kumaha kaul ulama na eta ropas mantak aneh neutas hajian duh cari itu mah awet orang Libanon menigareus eta hajian nyebut awet gareus berarti anjeun mah ninggalieun awet Libanon sok gareus ka Cina aneh da sim kuring mah atuh coba anu dicarioskeun teh Ka'bah seungit atuh kitu mah gareus sabi itu teh Mas tuh berarti ropas eta teh
Gitu mantak kade ulah ropas tos ihram mah enten eta intina mah ropas teh panon sareng laku berhubungan sareng istri lawan jenis eta ropas mah bade qoliah bade pilih teh ngarontok atuh qoliah ucapan abdi resep ka anjeun ningalina ropas keur ihram ulah pula tatan ningali istri tak garis di itu pedasan di Indonesia ada tinggal ropas tos ihram babeujeuh hoyong jadi mabrur hati-hati hiji lapsul khaid ulah make pakaian nu dikaput asrek make kaos tangan laki mah ulah istri ge ulah keur hajian mah ihram mah gitu kade satrul aurat bisi teh udah aya rambut kaosuk tinggal tos ihramnya bisi rambut hiji ngelai kade tos teu sah margis tos mukakeun ora kan aya orang Pakistan India mah ditimna di rambut nakaman naik keur eta batur tos ihram kade tingali rambut nabi saya hiji nu ngamai we cenah belasan heula eta teh memang ihram margi ayat terus keluar hiji berarti muka orang ulah nganggo anu di kabut kadua ulah kabuka orang ulah nyangogeun orang itu nu katilu kade ulah wani-wani gagaro kana sirah kana bitis nu aya puluhan gagaro kang cecep gagaro buk nyelap hiji duh geuning rag-rag unapalan ieu dora kan geus teu mabrur nu da teu apal alasan teu apal tapi bodoh alasan bodoh wajib meuli domat kade aja di tumah rambut hiji gentosan kunaon ku domat bebeja ka pembimbing keur ngalamun hewe ngoprek kuku lesot wayahna meuli domba tos awak urang teh mahal hiji rambut hiji domba kuku lepas hiji domba kade komo kagunting mah teu kene mantap dina kitab kade bade jisiran mah mangga ngan bisi anu leupas eta bahaya mah tersadar gagaro nabi tis bulan sanes lalaki mah itu bulan apa pokok itu aya bulu di handap praga bulu titis ieu teh ti urang lain bongan urang gagaro ti urang wayahna bebeja meser naon tah eta bab kuku rambut kande hati-hati sok garatul kau tos ngabalang mah pamaget mada eta sok garatul kade gagaro sing hati bisa anu rag-rag tos eta bisi kang usuk disuguhan tuangeun teras diamban seungit tuangeun teh cek urang ieu pasti panyeungitna tina bahan seseungit haram tong dituang tapi lamun seungitna tina sapertos kadu eta mah teu haram mantak sim kuring naik kana bus ti Jeddah tina pesawat khusus kana bus di pasarna sibuk jerukan pangheulang dibuka jeruk tos dibuka seep sumping mutawi mohon maaf jangan dimakan jerukna karena wangi cek salah di dahar mutawi masih kena bodoh itu coba cek kuring ieu mutawi kumaha dengan jeruk ulah di dahar can maca kitabna beunang nu seungit tina datiah man eta mantapna naon tapi lamun nu seungit asli lamun nu seungit tambahan eta mah haram berarti teu mabrur itu hajian teh terus ka Arafah insyaallah moal boboran di dieu teh banyak anu medalan kecuali pami urang ameng seur kelenci dina batu teh
nuju teh ihram mangga keur ihram mah ulah newak simet ulah ngoprek sireum gitu di Mekah aya sireum aya mah itu mah gareulis sireum kana marulus beda jeung di urang Sugande teh aya sireum pilah itu mah aya di Mekah teh sarungan teh di kope haji unggul kade pedah ieu batu ti Arafah rek kenang-kenangan ka Indonesia anterkeun deui ka ditu tong coba-coba nyanak barang tanah batu ti tanah Mekah ti tanah haram di sana ka dieu terangan batur wajib anterkeun ka ditu mun teu ditagih ku Allah ka poe kiamat keur wukuf kade bisi ningali jukut atawa dadahanan kana ieu ngahalangan tetep gantian ku domba itu jujur ku teu hari cabutan ulah dipotongkeun ulah nuju ihram tah cicing ulah loba tingkah kade Kang Usuk tadi dah ngajak nari ka wukuf nah kitab sunat menghadap Baitullah ulah kamar dae wah jadi wukuf mah geus beres ngadua mah kawetan ka kulon nu ngopi wah eta teh keur ihram nu sare kade keur sapar sare ulah salah sapertos Rasulullah sallallahu alaihi lamun sarena ti Isya jam 8.10 leungeun kieukeun iftiroskeun upami ti jam 12 ka ditu ka subuh sarena sirah aya dina handapeun talapak tangan kieukeun ieu cara-cara diatur ulah teh apa dina hajian mah dina umroh kamari jamaah biasa anu nangkarak nu nangkuk nu kumaha sarena urusan saya diajarkeun ku Rasulullah jadi upami 13 ka ditu kieu dua nana upami di Isya nepi ka 12 kieu dilonjorkeun eta di Arafah pilih pelem menghadap kiblat seueurkeun ngadoa di dinya doa diijabah ku Allah sah ijabah keur di Arafah mah wukuf mah gitu ka Arafah ti hotel digotong sarere Kang Usuk nepi ka Arafah diteuneun teu hudang-hudang nepi ka rapih magriban saya waktu wukuf jadi tak haji jadi intina mah al Arafatul haji Arafah teh galeuna haji tidinya urang kenging gelar haji tadi Arafah ti kawit zawal doi ka guru syamsi matak seueurkeun doa tatangga keluarga doakeun didinya sing nepi ka tiasa ka ditu di Arafah beres di Arafah berangkat pada make kumaha di ditu ketua regu ka Muzdalifah kanggo naon nyanak batu ti peuting jaba mantak lamun teu bekal baterai dikana diasaan di kade di itu ulah teu puguh ngeusianana bisi kurang itu pantaras tai ontare itu mah da kagaringan kade bisi salah mending nyanak baterai eta teh sanes jalamasa urang rombongan urang leungit riweuh urang di dinya itu mulung dinya 73 batu lah mangga kanggo 11 12 13 ulah kirang gagawah kirang tos moal mabrur kirang itu kade tah teras kade balang bismillah Allahu akbar lamun niat jeung keheul dorakan pan Nabi Ibrahim maledog setan bade meunci Nabi Yusuf juga setan di bawah Ibrahim ulah urang ulah ambek menjalankan syariat urang bismillah Allahu akbar tengor hiji kade ulah kita geus 5 geus 7 kade teh ulah pikun di ditu mah itu terakhir hiji deui eueuh kurang geus teu mabrur mantak rerencangan sendalna dicabut dibandakeun sendalna nu kuat geus teu mabrur eta mah hajina mubah duit begitu gitu hari tahu masyaallah
tos mulung batu teras ngabalang akobah kula usto beres tidinya biasa lah terus ka Masjidil Haram ngalaksanakeun tawaf ifadah tawaf teu sah aya tos tawaf kudu mah tani barang sumping poin can tawaf deui terasani kade urang teh keur tawaf ieu bade tawaf sunat bade tawaf wajib pan kudu gaduh abdas ari wudu di hotel wudu Syafi'i ari keur tawaf katinca ku awe teu batal nek kadeung teu batal nek anu mahrab sanes geus teu bener tawafna ge di hotel abdi niat wudu Imam Maliki tos beres tawaf katinca ku awe ka teu batal tah gagabahna teh kitu ari wudu na Syafi'i pas diurang di dieu ari tawaf katincakan ku pa awewe wah tos teu batal tapi teu wudu deui tos teu bener tawafna sapaket can pernah di KBH dicaritakeun kitu tak kamari keur pawasan wal musawat usami aya ti KBH-na mun carita cenah nu kitu teu dipelajari pan kitu Sinting nu hajian teh kabeh teu mabrur. Kada akan disebut pilih ka ditu dinasibkeun wudu Imam Maliki ameh topna teu batal. Ieu wudu Syafi'i tak lanjutna Al-Isra'is. Wudu Syafi'i top Syafi'i batal kan balik deui wudu deui batu nu geus rapi eta maghrib kana rapi. Riweuh. Kudu wudu dina katincakan. Dina tawaf mah teu aya aturan istri paling itu teh aya tawaf mah istilah campur jeung awewe teh cik mah urang mun Syafi'i pantel tos batal tos mah bener abdi yakin umroh ka ditu tawafna teu bener teu dijelaskeun eta mah itu keur tawaf teh dah nyerak jinjingan makan roti keur tawaf kana roti geus makruh goreng tawafna kana kertok maka cai aqua haus ngaleut makruh ulah mantak cai jam-jam tah engke tos tawaf manya keur tawaf garoreng keur tawaf mokel HP hareupeun sim kuring pisan ka usah sing November kieu we nyana HP geus teu mabrur penting mabrur nyah duit kade teu dijelaskeun deui tinggali Hajar Aswad, tinggali lampu hijau tabur garis coklat lamun awak bahdieun Hajar Aswad kabeh teu sah tawafna tinggali lampu Hajar Aswad urang sadaya awak dieun Hajar Aswad katuhun kabeh ka Ka'bah ka Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim Akbar mari tuan atufa mari balik nah ieu tong robah tina Ka'bah terus gelek-gelek jingjingan teh dah ragrag langsung neangan geus batal tawafna niat tawaf niat neangan geus batal tawafna urang mah salse boton hareup mudag niat mudag geus batal tawafna ulah dieusian niat anu sejen keur tawaf mah geus tawaf we wah gagawah tos nu kasarsen mah pan urang kana ikan Ka'bah teras kieu we ngagilir ka dieu tos cek sakaul batal cek sakaul dacan batal dacan 7 kali mah teras itu kasingul nu ka Malik kieu eta mah kabeh aya kasingul mah teu batal di mana urang posisi tawaf na Ka'bah diatur kitab mah pan sunat 3 puteran Romlu nginsik tawaf teh sanes papa kieu 1 2 3 mah kieu kan kamari tawaf teh nyaritakeun kitu terus kuring tawaf posisi urang jeung Ka'bah upami mampu Romlu sing caket kan Ka'bah
upami teu mampu caket abah saya meronglu kasih si ameh nu lowo ameh biasa ronglu di sisi loba awewe mending keneh deukeut kapah teu ronglu diatur jeung pangke ku tawaf gitu teu sagawa hayah manasik teh pas aneh haji teh kopeh ngungkulnya pokoknya MC ulah sok kagabah mangga kersana Kiai Haji bae can haji doraka tang ngobrol subade jadi dua cek sadua lain dua doraka sumping tamu juga wah jika haji Pak Haji mangga doraka tanya di tamu haji pasok air gitu doraka menyeritanya cek nupingkeun jadi nu amin doraka diaminan saya teh sejak tadi man takriman al haroma mun heureuy mah teu naon geleweh nyebut haji kasih eta teu naon kita Futuhatul Uluhiyah kasih hajama 72 tak sok meni sok rawas mulai langsung jadi dua cek sa doraka nu ngomongna ge kade ulah sok cek pikiran urang agama mah kudu cek kitab puguh sanadna leres kitu ditawaf beres tawaf terasa sai kade sing nepi kana caket eta Gusti Abdi teu mampu caket kana eta garis kaca benteng kaca kada itu mampu mah gitu sawias jangkeur ka Allah da boga tupin hatur jalmi masalah ngan usahakeun urang simpang sisina lah nu kabelok ka sopan ulah bahde pan batas langsung lirik dia ka ditu heula ngeueurna beres sae atas jelasnya aya romlo di kedah garis hijau beres tahalul kos tahalul kade tawaf pika sebeleun teh wala pusuko ulah pasek hartosna melanggar ari-ari pasek teh ku al khuruju an taatillah kaluar tina taat ka Gusti ngalaksanakeun paharaman ihram pasek teh kade mah ulah mereka teh itu mah seungit atuh kota Mekah mah urang teh ngalangkung itu ihram kapoeun minyak seungit toko di Amban seungit tos teu mabrur ku ngambah unggul di haram keur ihram keneh rek tawaf ngan kaburu salat milu salat ihram loba sok ulasan minyak wangi urang keur ihram jebul jalma ulasan minyak urang keur ihram mayeur pan ulah make seseungitan ulah tatoy wayahna beresna tepan hate mah keheul urang teh keur ihram teras diusap ku kain ihram doraka keneh atuh kitu mah miwarang kanu kabatur pangusapkeun ieu minyak kami keur ihram ku batur pangusapkeun ulah kurang pan jadi seungit urang teh berarti geus melanggar paharaman anu upami sepatos salat kitu henteu eta mah matur ngusapna ku batur sing bersih ulah aya wangian kade ieu dina seungitan bab minyak seungit kang usuk teh hirom sadaya ka hotel sprena kursi pohonina tempat pulang bau di minyak heula ami seungit ka ihram coba ngantelan eta spray geus teu mabrur dina kursi dicalikan geus teu mabrur langsung kulem omok kulem mah geus teu mabrur hajina mantak anu melanggar para ihram teras mayar gam digentos tobat tetep teu sampurna sanajan harita tobat teu sampurna
tak haji teh haji garoblo haji karore kardul kamarasji panane mungkin keur ihramna kitu gitu eta bab minyak seungit kan ulah diamlah di ditu mah pengalaman kawatir jam-jam mah seungit di jerona teh masa kadeh reng sesai pepeujeul tahalul ulah nurutan batur cek urang cek kitab imam naon nyarioskeun dina eta kitab itu bade tahalul menghadap kana Ka'bah ka kiblat usahakeun cara neuteukna ulah gagabah padu bae kahayang urang hiji muqaddam hareup heula teu teras yaminun belah atuh teu teras simalun belah kenca eta tahalul ieu padu we teh hareup ka mana ka pintu tahalul teh geus teu sunat-sunat acan kalian yang seueur bisnis tahalul nya barudak merekalan gunting di nya teh seueur tahalul ulah dibikeun hulu urang mending keneh ka babaturan keneh can tahalul keneh silih teu mangga kudu geus haji eueuh atuh cenah kudu haji kitu tahalul teh eta teh ceuk dina salat mah assalamualaikum tos bebas deui urang tahalul teh tos halal deui ku neuteuk rambut kan mah neuteuk bulu bitis kade nyabut bulu kelek ulah kitu dina roksi dawuh bukan gunul geus botak tahalul ulah pan hese cek Imam An-Nawawi nyepeng bunting cekrik di dia kana kulitna cekrik lah kulitna digunting ulah isarah hungkul di dia cekrik itu tahalul anu gundul jadi mah tahalul geuning dawuh bukan cenah salah atuh kudu tahalul ku isarah hungkul beres di Mekah tos haji geus Arafah tah di dia mempertahankan nilai haji urang pepeujeul dina hamuh taruh hadis aya dosa nu teu bisa dikiparatan ku salat ku puasa kecuali ku di Arafah berarti dosana gede teh rek nebus dosa di Arafah teh cek muhtar hadisna hadis mantak aya dosa nu teu bisa kiparat ku puasa ku salat iwati ku kabingung kiparatna teh nu loba bingung ada loba naon loba masalahna nya disebut loba dosa mah sing bunga kabingung berarti urang boga dosa keur dikiparatan ku bingung ulah kalah jadi kabingungan rupanya dina ihya beres haji kumaha suri Imam Al-Ghazali tathibun nafsi halus hate geus hajian tong mikirkeun dahareun tong mikirkeun urusan duniawi abdi geus jadi hamba Allah geus bersih itu manhajal hadal bait walam yarpus walam yaksuk kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummu anu ngalaksanakeun haji teu ropas teu pasek kaluar tina dosana seperti bayi name dilahirkeun bersih mantap di mana sumping enggal urang nyuhunkeun doana 40 mas keneh diijabah ku Allah sanes badenean korma oleh-oleh sanes hayang didoakeun gitu tah eta teh takibuna sih geus haji mah pupeujeul ieu mari naon teu takibuna sih mah dilalatun ala mardu di haji hatena teu alus berarti haji nagenan ditolak sampai di kebon nu haji anu ngarabut ngambek hajina lain haji makbul kahade motor haji jarupun imah anu ngoprek nepi kang ngambek berarti eta haji teu makbul kullu kusronin kullu musibatin fi malin au badanin
dilalatun ala qabuli hajihi intato ya banapsu sanes kanten karugian kasangsaraan musibah kana awak kana harta nu kena kahi diri haji tapi hatena lega jembar eta ciri hajina dikabul itu tetapi munasimat terkabul temakbul lamun proses manasikna teu mabrur makbul lagi insyaallah eueuh haji diulem karena undangan teu datang teu makbul kecuali gering jeung aya urusan nu teu bisa di kantornya terurang kana sabana al hajjul mabrur zahidun fid dunya ragibun fil akhirah ya'udu ala ma fi qabla hajihi haji nu mabrur makbul mah zahidun fid dunya geus teu mikirkeun dunia nun lakina geus patepang jeung Ka'bah kari patepang jeung Allah geus teu mikirkeun balong jeung sawah haji mah masih kena perebut sawah galeng haji masyaallah teu makbul berarti itu tertibu nafsi karunya teuing mun digoyak ngantos hajian mana betos hajina tertibu nafsi tak alus hate haji mah dibatur ku keuheulan teu ngalawan teu ngabalas eta haji makbul aya husron katunggaraan teu mantak ngarasula ngelak pare di sawah beak kupiit ngarasula ngacapruk geus lain haji makbul aneh atuh haji make motor teh ka bumi ayu di jalan bana bitu wah ngacapruk teu makbul apa teh husron musibah tapi ngacapruk teu tatibu nafsi teu makbul geus haji mah masyaallah eueuh pip ka keuheuleun eueuh pip ka amekeun geus mulus hate teh bersih tah makbul di urang lobana nu kumaha sing marakbul amin ya Allah ya Rabbal sane sing mabrur sane sing makbul mabrur batal ikut di Mekah mabrur mah makbul di urang mah kitu kawas nu tos maot mudah-mudahan sing husnul khotimah geus maot nah didoakeun deui ngadoakeun kudu memeh maot sing husnul khotimah alus panung ieu mah geus maot geus lewat maotna sing husnul khotimah geus kapandirian masa gitu aku kapandirian tamat beres di Mekah Kiai Haji Yusuf Siddiq tos eta mah teu bohong teu dorakan ngobrolna Syekh Haji Idah Mahmudah tos teu dorakan ngobrolna geus wukuf di Arafah ngan mempertahankeun titel hajina masyaallah jadi haji mah di pas ya di isunkeun urunan per bulan 5.000 iki teh ulah ngarasula masih keneh ngarasula teu makbul aya perkumpulan IPI di ditu cenah tapi urang teu datang mah haji teu datang haji teu datang kumaha balikan anak teu datang ya haji urang mah geus dorak eta mah dibalikan gitu lu tos haji mah geus mikirkeun dunya zahidun fi dunya tos beres seueur sodak banta kade ausuk di Mekah sing seueur sodak ulah gede-gede itu margi lamun sodakoh di Mekah sami sareng 100.000 kali lipat tatangi tetepan di haram subuh Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar ning teu kunut beres salat ka hotel salat subuh deui tadi di haram salat mana tuh salat subuh lain cenah teu kunut di hotel salat deui cik mana nu bener salat eta jalma geus wani ngahina mah hajiril haram aing teu sah cenah salat teu kunut imamna geus dorak ka hajian tanpa ilmu mardud keur salat hareupeun ngoprek HPW udah karam cek urang atuh
geus batal urang kenal. Gigireun hajian diharog. Dieu teh we. Tuluy makal tisu. Masa. Cek urang geus batal, urang kebatal kenal. Kade ibu teh dah di rumah budak di tai itu rek sujud kuna di rek teh di riai sri cek urang teh ning kitu salatna geus batal urang salat rupa-rupa ulah aneh orang Pakistan India mah lamun sujud awewe kaciri keneungna teh tah cek urang teh batal urang batal wala jidala tong loba pasehat di ditu mah bisi kang usuk bertot kalaya kekeongeun aduh ulah di heulan sabar abdi keur ibadah ka Gusti pan wala jidala kata ieu di Arafah keur wukuf kasuk loba nu jahil di Arafah mah teh orang Turki pangintennya pan sare dina dikaluhkeun tuh pan muka kayak urang teh pan keur ihram teh dina naon atuh lalaki mah cek haji toto tempat cenah belut tuh hareureuna teh loba kacida urang Indonesia sami keur itu mah keur sare dibuka-buka ke terus dipotoan ka panjang Indonesia gitu kadeh ulah wantun nyarekan batur komo keheul termasuk keur ihram tadi wala ropasa kang usuk kata hidah nempo jelema meuni hideung nemen geus teu bener tah nu hideung nu gede nu pendek nu wa ulah di komen cekap katingali leuheung katel mah bodas akang geus di itu mah alhabatana hideung teh hideung tapi waosna meni bodas kacida seueur piji daleun di ditu mah seueur piropaseun jelema geura ari kulitna hideung ari pakaianna mah teu puguh rupa jadi teu nyambung jeung awakna teh me seuk-seuk kana panon oge nampona di komen gua usuk geus eta geus teu malu geus ropas tah ulah kuman komen keur ihram pokoknya di Arafah jelema digudeus sagede buta tong dicaritakeun datang ke Indonesia ka dieu nu goreng dicaritakeun aduh atos eta jelema awakna mah wah aya mau hidup atuh cenah haji caritana nyarioskeun mah Hajar Aswad Baitullah makom Rasulullah sallallahu alaihi kan ari kalapa ceket haram keneh aslinya kang ari kalapa ceket haram keneh lu beulah anu cenah aya rek nyoba kejujuranana haji wani kayak bohong abdi teh diyakinkeun buat geus haji geus ka Mekah ditanya ku tetangga kang ari tanggal kalapa anu deukeut haram aya keneh kok cenah aya nya eta haji geus wani ngabohong nyebut aya padahal geus eueuh tapi geus wani naon geus lain kok makul hajina hayang ngayakinkeun ka batur dijieun-jieun itang kacau kene nu ditoib kok cenah aya padahal teu apaleun eta teh ditoib mah itang kacau hiji mun teh cenah aya tang kacau aya dan kacau ditoib mah bisi isukan di Madinah di hotel Madinah Hongkor sim kuring rek kuih teh melak cikur masuk poin hotel aya wadah uang taneuhan cikur dipelak-pelakeun tinya teh angan disukan demi Allah melak cikur sim kuring nu kangkus apa sok digela nunggal isuk-isuk masih kena seueur geus kamanakeun cikur pelakeun meh geus berangkat teh ka haji dah dipelak-pelakeun dieu teh anu disukan Mereka punya sejarah tak melak cikur dari Madinah kade tos di Madinah tuh baju panjang aya arba'in harapan teh jaroh ka Rasulullah surga jaminan dan kade tata kraman itu upami di
makom Rasulullah pupuju Rasulullah pan ulah wani-wani kana dingnya ulah makruh ulah diusap makruh mah nya nu tas hajian masih kena pamakruhan haji sok adutar dina kitab makruh sok ngusapan komo jalur kana pan pinu pan nu maseng puleun arusapan makruh goreng Rasulullah keheuleun poro-poro kieu we sabat ku askar haram haji pan kitu lah kitu itu mah ulah mentah geus kieu ngaduana nyarekan kieu mah rupa jeung lantun musapan pernah dirodoh musapan tapi ieu tah musyrik di makom Ibrahim wah niku pet heran atuh ngalap barokah musyrik jeung ngalap barokah peupeujeuh maksud teh eta Armain natepan 40 waktu di Masjid Nabawi memeh adan geus di masjid ulah katinggalin takbiratul ihram komo sarokat mah balikan deui catat di hotel lohor kahiji asar kadua dicatet bisi itu sabar kali geus balikan deui cing kuring eta musim dingin di hotel na kalender subuh ngalikan dan nyalira di Mekah teh tulis nyalira sih di hotel teh tulis pas rapi wih kamu naos deh kan gitu teu ditulis geus sabar kalinya urang mah geus balikan deui nu tos arba'in mah surga jaminan 40 teu kiat Kementerian Agama menetapkan upami lansia teu mampu keluar upami ka Madinah heula keun bae ceuk agama teu milu arba'in ogenan penting mah salila di ditu salat berjamaah rek di hotel di masjid berjamaah terus sami sareng arba'in itkun minanar sami dina kitabna ditu nu lansia daripada riweuh kehajian beuwi beuki capek gitu kan janten di Mekah geus haji surga jatahna di Madinah tos naon deui surga jatah geus pi surga nu di itu mah pi surga teh karolet pisan aneh tos beres Kang Sup sumping beres hajian wih di Indonesia titel haji urang pertahankeun bahasa ulah nepi ka ngaheutkeun hate batur jadi hak nyares teh bener terus jujur keras gitu ulah nepi ka batur nepi ka lah kitu tos hajian menang ulah nya salah batur itu mah karena harta bana sing bageuran geus teu mikirkeun dunia nu haji mah mikirkeun hayang tepung sareng Gusti. Atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.